Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sampurasun. Ibu bapak dukus sumunipi hormat, haturan lujeng sumping kapangsa Arif Hidayat. Hadirin yang berbahagia, harum baunya si bunga rampai, harum ditumbuk putri kesungkai. Yang dinanti kini telah sampai, yang dijemput kini telah tiba. Marilah kita saksikan prosesi upacara adat bapak pengantin, persembahan Sekar Gumiwang. Gapuraning rahayu payung agung sahabat uncapun tampurasun gumiratna entang dunia paliweta gumubiyar nyangan sajagat raya alam caang pada estu kumatak endah merengan kabingah dua intan aran anu parantos pahut sejahiruk ngaiji ngajatuh kerang mungkas mah salaman kanca mitra sadaya nu kasep parantos kasondong kairing ku ibu rama oge kulawargana sadaya ayo orang papat orang bagiakeun upidangan upacara dak Sunda anu dipagelarkeun ku Sanggar Seni Sekar Gumiwang upacara adat yo dei kawita ya wilujeng kasadayana wilujeng Mohon sampun kanu maha agung kagusti nu maha suci di langit patingkar di bumi pating kulisik bralmiang di alam ini nyebat asmaning Allah Allahu Akbar Allah wahapunten manawi kita tamu saha rumaos wa lilida sakedap antosan heula wa mundut kasalira sejam membarkeun bewara kasakumna bala area sampun wahapunten tuh atra kadet kalabri calon panganten kali rombong berpayung ngerabukakeun bralmiang ngerapapakeun berpayung ngerabukakeun bralmiang ngerapapakeun berpayung ngerabukakeun Putra Bima Lumusu Pancang Ladra Kina
payung agung, payung keagungan, payung kerahayuan, payung kabagyan. Sejamapat ngabagiakeun kasumpinganna aduh. Ieu cangkeng meni asap gotong ulah sok kabina-bina aduh jeung isin ieu kamu make jeung bebelekukan sagala mama mah tara bebelekukan deureuh baruda alhamdulillah wilujeng tepang kasadayana nya abis sakieu hempakna alhamdulillah daramahnya aduh wabil khusus ya ke para tamunya anu sumping nanti Cibugal mohon saking ngalir ke gayna wilujeng sumpingnya khusus pisan ke anu kasep Cep Arif Hidayat aduh alhamdulillah syukur kasep syukur parantos tiasa sumping kayu tempat nohonan kana janjinya cirining hidup teh lalaki langit lalanang jagat anu tigin kana janji teu lancalinci luncat mulang udar tina tali kutang tali gadang tak kasep bener sebab kalau janji itu adalah kutang terus kutang deh wae jorang jualan kasih amu kali kutang deh mangga wilujeng sumpingnya wilujeng sumping ka Ibu Ramana oge kulawargana sadaya alhamdulillah bingah mamanya atuh oge teu hilap ke pengersap Bapak Hajat mana wa Bapak Hajat iya paling pengkertuan anu kasepnya Bapak Ojang leres alias Bapak Ruhiat Supriyatna kali Ibu Ada aduh tos teu asing deui teu bieu deui ka pengersap Bapak Ojang mah nya aduh oh da sering tepang deuleu sering tepang sareng Pak Ojang mohon wilujeng Pak Ojang mama teh ngiring binga leres Pak hapunten pisan teu tiasa mahanana naon ukur tiasa mahanan kudu nya mugi-mugi panganten anu sakedap deui baris di istrena mugi-mugi sing panjang unjung sing panjang yuswana sing ageng darajatna sing ageng milikna Bapak Hajat Ibu Hajat sing ageng nyawerna
Tuh. Kumaha? Baku ari geus kolot teh sok lebak pohona. Lupa wa. Lupa. Alah. Naon nu pohon nama? Siamu deuleu, siamu. Aduh jika ngador deui wae rada jauh. Rada jauh. Heeh, sok loba selingkuh si eta mah. Loba selingkuh. Heeh, kadang-kadang beunangna ti Korea teh teh. Oh di Korea? Heeh, di aranan ambu Korea. Nah jika ngaran manuk Korea. Lain ti Wuhan ya, Pak. Lain. Kabeneran mama boga HP merekna Kobelko. Alah, tipeuna dompeng. Di eusian ku mama pulsa. Di eusian pulsana teh ngarah di eusian pulsa Kubota. Kuota. Tah eta. Maksud teh kuota ngarah bisa dipake WA. Bisa dipake WB. Bisa dipake WC. Semuanya ayah HP dipake WC. Kamari Pak Ojang. Terus? Pak Ojang kamari mama teh nelpon si Amu di Cirebon. Di Cirebon ya jauh-jauh teh. Da eta mah bijil anu beureum. Terus? Biji anu beureum anu 0 pas sedek 5. Nah jika 100.000 eta resep mama. Eta nu 100.000 teh. Piraku wa. Tah, ari teh bari jil ti bapak hajatna bijil. Di ibu hajatna bijil. Piraku ayeuna di nganceng. Di dulur mama teu kaluar anu beureum. Urang telepon si Amu siap. Nomorna rada unik ieu teh siap. 100 nomor teh hiji 000 teh. Wah 100.000 bernya. Siap balikan deui baru dah. Hiji 0 si Pak Ojang ibu hajat buat beli domba bikang. Biasa mama mah terus domba teh sok nu bikang we tara nu jalu tapi insyaallah anakan. Baru dah. Nu cuma baru dah. Biru. Aduh, panas mah kalunturan jika nama. Biru tidak apa-apa. Nanti dari ibu hajat ada. Siap satu kali lagi. 2, 3, 4. Dari ibu hajat jangan lupa buat beli jarum coklat. Aduh, bias dong repotkin. Wajan. Bager tuh nya. Cek mama ke tingali biru. Lihat biru lihat ini. Biru ditambah biru sama dengan merah. Nah hati nyambung jigana salah nomor si Ambu boga nomor selingkuh uyan urang payuneun bapak besan Cobian. Aduh, keheula ibu besan tenang tenang ibu. Aduh, barudak Kumaha? dari bapak Ojang, bapak hajat. Iya. Dari ibu hajat keluar yang biru dan biru. Masa dari bapak besan tidak keluar yang merah? Pasti ada. Siap. Urang telepon si Ambu. 789 dari bapak besan jangan lupa buat beli mobil sedan. Aduh, wah banyak ngerepotkeun Pak Besan. Alhamdulillah biru lagi. Akur teh, akur. Satu kali lagi dari ibu besannya. 789 dari ibu besan jangan lupa buat beli mobil sedan. Aduh, damang besan.
Alhamdulillah. Ayo nama Pak Bo barudak antawis besan sareng besan teh sama ya. Sama alhamdulillah. Nah, tata beda ngerenyet nyamuk ya berarti beda kerenyetnya. Halo? Halo? Halo. Suara Beb, halo. Suara kamu sampai merdu merayap. Merdu merayu, merdu lain merayap. Datok teh da euy teh. Serak bacrek. Serak becek. Ayo naon atuh? Si AMC hampir kok. Alhamdulillah merudak. Ayo naon? Apakah kamu lupa? Kan kita teh punya tugas dari Bapak Ojang dan Ibu Hajatnya. Oh, tidak sekarang teh. lupa, atuh tidak lupa. Hayo cepat ke sini saya atuh kesana. cepat. Oke. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun dulu jangan jika sadayana. Aki cinta sayang banget soleh Asep cintaku sayangku. Kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih. Jangan galau, jangan pusing, jangan dipikiri. Ayo kita happy, kita goyang dua jari. Kanan kiri, kanan kiri, puter jari. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy. Goyang sampai pagi. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy. Goyang sampai pagi. Mama aja terus sayang. Jika namanya tetap digelis wae. Langdana di Yeni Marantika. Ini Marantika Sawah. Pak Hajat, ayo Pak Hajat. Goyang-goyang. Kita bergoyang Pak Hajat, Ibu Hajat. Kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih. Jangan galau, jangan pusing, jangan dipikiri. Ayo kita happy, kita goyang dua jari. Kanan kiri, Bu Hajat. Ibu Hajat. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy. Goyang sampai pagi. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy. Goyang sampai pagi. Ulah mijah teuing namun. Ulah mijah teuing. Bisi murah pianakan. Udah sepaket pengaman. Keluarga besar Bapak Hajat, Ibu Hajat. Keluarga besar Kanceng. Awur-awuran. Iya bos Kanceng, ayah bos Kanceng. Ayah. Bos Batam, ayah bos Batam. Bos Batam, ayah. Kamu sendiri, kamu jangan sedih. Jangan galau, jangan pusing, jangan dipikiri. Ayo kita happy, kita goyang dua Pak Haji, jari. Raya Pak Haji. Kanan kiri, puter jari. Ibu Hajat, ayo kita goyang dua jari, biar Pauli, kita saya Pauli. happy. Goyang sampai pagi. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy.
dikodok. Sebagai bidadari Siap. berada di hatimu. Hai sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu, emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berjuang dengan dirimu saja. Emang lagi sakti, tapi bukan sesakti. Cantik kekini hanya untuk dirimu. Temurak pianakan apa? Alah. Ayo, brung. kembang malati ku ibuna calon pengantin istri kanggo anu kasep calon pengantin pamaget.
saking jimat awake nolami di anti galung kumbang malaikat dede silokan tanda jasad ati wening lagu jujur goni mudak tujuan ayo Kasep sudu waktu ieu rangkeuyan kembang malati tawis kasih kaeman ti ibu oge kulawarga di dieu oge tawis ditampina paniatan hidup bismillahirrahmanirrahim atuh kasadayana ngahaturkeun Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping, Wilujeng Sumping, Hanturan Wilujeng Sumping, Wilujeng Sumping. bagean datang, bagean Pangantin sumanggaling Wilujeng tepang, Wilujeng tepang, mugia hinulur bagja nu di hati kukulawar Wilujeng Sumping, Wilujeng bagean datang, bagean datang, Wilujeng tepang, Wilujeng tepang, mugia hinulur bagja nu di api kukulawar urang haturkeun tari persembahan tari badai Sekarang manis juga isi kahiyangan
Jamuntang kanu agung ka Gusti nu maha suci mama lisir omboleser maksud sejarah Sakitu nu kahaturkeun upacara adat Sunda. Garapan Sanggar Seni Sekar Gumiwang kalayan siapunten anu kasuhun tina sagala rupi kakiranganana. Amit mundur, amit mungkur. Siapunten bila kedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cak. Ibu bapak yang berbahagia, telah kita saksikan prosesi upacara adat Bapak Pengantin, tentunya persembahan dari Sekar Gumiwang.